Rupa-rupa bahasa Sunda. Dina bahasa Sunda aya nu disebut kecap, sesebutan kaayaan atawa sifat. Nah, kecap sesebutan kaayaan atawa sifat eta dibagi jadi dua. Nyaeta nu kahiji nu nunjukkeun sifat barang. Nu kadua anu nuduhkeun sifat jalma. Nah, anu nuduhkeun sifat barang dibagi deui jadi tilu. Anu kahiji nuduhkeun warna, anu kadua nuduhkeun rasa, anu katilu nuduhkeun kaayaan. Kecap sifat anu nuduhkeun kaayaan jalma dibagi deui jadi dua. Anu hiji nuduhkeun kaayaan fisik jalma, anu kadua nuduhkeun sifat jalma. Ayeuna urang sebutan hinaon wae kecap anu nuduhkeun warna. Di antarana beureum euceuy, bodas nyacas, bodas ngeplak, hejo ngagedod, hideung caketrek, hideung meles, hideung lestreng, koneng enai, koneng umyang. Nah, eta kecap-kecap anu nuduhkeun warna. Anu kadua anu nuduhkeun rasa. Di antarana aya kecap amis kareueut, haseum ngadeungil, lada newewet, pait molelel, pangset moletek, panas nareptep, tiis camewek, seungit melenghir, seungit meleber, seungit ngadalingding, bau meledos, bau meledek, hangseur meleding. Tah, eta sebut kecap-kecap anu nuduhkeun rasa. Ayeuna nu katilu urang nuduhkeun nyebutan kecap anu nuduhkeun sifat atawa kaayaan. Herang ngagenclang, herang ngagenyas, poek mongkleng, poek merdong, caang mabra, caang ngebrak, kanel kadeplik, ipis nyempring, pendek pecekrek, pendek pedeklek, panjang ngagebay, gede ngajegir, leutik campernik. Ta eta kecap anu nuduhkeun kaayaan. Sakitu video anu nyebutan kecap-kecap nuduhkeun kaayaan sifat barang. Dina video nu bakal datang urang nyebutan kecap-kecap nu nuduhkeun kaayaan jalma.